Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Gem. Alah, geus sila teh panggih. Kumaha naon? Lain eta abi mah ngadang KDM yang beuki dia teh Gusti kalau beuki booming ieu mah. Waduh. Nah, kitu KDM teh bapak aing teh eueuh salahna atawa kumaha kitu Wis kade. Sakumaha ayeuna keur seungitna ngaran KDM bapak aing teh heuh. Terus Kade. Manehna sarua siga urang manusia biasa ya. Salahna pasti aya ya. Benerna pasti aya. Karena cenah atuh ayeuna misalkan tapi bisa kalah asa makin booming. Sehingga kesana teh KDM teh paling pang saena we gitu kan. Gitu meureun nya. Pertanyaanna teh. Nah, lain hartina bapak aing KDM misalkan teu boga salah sarua siga urang manehna ge manusia biasa. Pasti seueur lepatna ya. Nah, tapi bisa ayeuna misalkan manehna booming tapi kaca kasarna namina dugi ka seungit bahkan lain di Jawa Barat unggul bisa keluar Jawa Barat. Karena cek logikana kieu we. Hiji pamimpin misalkan figur nya kakara ayeuna aya nu samodel misalkan anjeunna bapak aing KDM lain hartina manehna misalkan teu boga salah kade ya. Sok we kurang kakara ayeuna pan urang ge dipimpin ku misalkan pamimpin anu sapertos anjeunna nu katingali bener dina urang misalkan kerjana anu katingali bener dina setiap misalkan gerak-gerikna bener-bener nyaah karayatna jadi tuntunan teu ukur jadi tontonan bapak aing KDM mah jadi pamimpinna eta anu katingali teh itu eta urang misalkan anu kudu dicamkeun teh nah bapak aing KDM tapi ka booming tapi ka seungit teh jadi ku kabeneran manehna we gitu. Tapi bener eta teh ya urang husnudon ka Allah. Berarti dalam misalkan artian manehna hiji misalkan insan pilihan anu takwa ka Allahna, mitutur kana akhlak Kangjeng Rasulna janten tuntunan. Jadi sadaya misalkan rakyat utamana di Jawa Barat mata nyungitan, lain di Jawa Barat hunkul antum teh jadi keluar di Jawa Barat gitu. Sakali deui KDM jami biasa sapertos urang, pasti seueur oge lepatna. Tapi di balik eta ayeuna booming, ayeuna seungit, ayeuna wangi karena dina kapamimpinana sangat luar biasa dina benerna gitu kan. Yakin ka Allah mitutur kana akhlak Kangjeng Rasul, setiap gerak-gerikna jadi tuntunan teu ukur jadi tontonan, jadi contoh jeung rakyatna jeung dibuktikan bener manehna salah sahiji pamimpin anu bener nyaah ka rakyatna. Itu cek menurut wallahu alamnya gitu. Hampura. Oke? Siap. Nah, sampurasun. Sampurasun.